Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah tiasa tepang dangu deui dina gelaran carita dongeng Sunda Cing Adnan anu bade ngalajengkeun jilid kagenep dina carios Jejer Awi Pasaran Anyar. Ieu carios direka ku Sim Kuring anu pamugi tiasa nganteur janten hiburan, tegesna pangbebrah kana mana, panglipur kana kalbu kangge urang sadaya. Nanging sateu acana Sim Kuring neda pangapunten kasadaya mitra kaum dangu manawi dina ayana Sim Kuring mawakeun ieu carios sok loba kasalahan atanapi kalepatan, pilih oge aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina. Nyuhun dihapunten sarebu pangapunten, numawi da ieu mah ngan saukur carita fiksi para mitra. Nyaku kituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos, mangga urang kawitan wae lajeng cumaritana ieu carios Jejer Awi Pasaran Anyar dina jilid atanapi bagian kagenep. Wilujeng ngadangukeun yu ah. Para mitra kaum dangu, niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, karerep nu janten rasa kacinta nu nyurup jiwa, diakon kurasa rumasa teu ngolembar teu ngaleos, nu akhirna ijang ge ngakon tresna ka Yusti para mitra anu kantos ngajakan nikah. Silihna teu paranjeunna harita ku kacinta ngarasa silih sarua, bagea datang nyimbutan hate bingah leungit ka hariwangan. Nya upami maredo mah wios mah ijang ge puguh bogoh ka teh Yusti teh, padahal mah nembe patepang ayeuna pisan, tapi raraosan asa benten ti biasana mun tepang sareng wanoja. Kocap ijang para mitra nu bari isin dina pokna. Ari mama bagea ijang ngadanguna ijang kersa kahiji dah kumaha ge panginten ieu mah geus janten cara Gusti Allah ngatur kana takdir aranjeun. Kaduana pahala nu janten ganjaran pikeun ijang dina tiasa nulungan Neng Yusti. Pikeun emak mah geus tong diulas perkawis kasalahanana, kewe urang atur deui pikeun maraneh supados saena kumaha. Ngan pami tiasa masa enggalna panginten urang teh dilaksanakeun hajat nikah aranjeun. Meumpeng jabang bayi oge masih can katarana dina kandungan indung, eta bakal calon pamajikan ijang teh Neng Yusti maksadna. Kocap ni Rutmi nu mungkas kana picarioseun peuting harita para mitra anu janten habar pangbunga jeung panang teung hate pikeun Yusti jeung ijang nu silih seneng ngadanguna. Para mitra kaum dangu, dikocapkeun di wayah isuk, herang ibun di pasawahan walat tiis maseuhan jukut galengan para mitra. Sora manuk ting caricit dina sabandahan jeung tatangkalan lembur,
Kitu oge nuju katinggal rame dina ayana para wargi nu bade nyaksen dina medar carios hajatna ni Rutmi dina nikahkeun Ijang jeung Neng Yusti. Para wargi di lembur geger pisan teu kapalang. Teu saeutik oge aya nu nyarios yen istuning nasib Ijang teh mujur teu kapalang. Budak teu disangka-sangka boga calon istri nu geulis kacida. Kitu nama da memang bener saha deui jalmina ge moal mungkes dina nyatana muji kageulisan Neng Yusti para mitra. Ijang, sok siapkeun hatena kedap deui bade icap kobul kantun ngantosan lebih sarip ieu teh Jang. Kocap nu dina kaayaan sasarengan sareng Ijang. Harita si Jaka oge para mitra ngiring ngariung dina ayana bari ngiring bagja ningal Ijang nu bakal ijab jeung kobul. Aduh Jang, benar-benar maneh bisaan euy. Tebetus pisan boga kabogoh teh kawing. Ujug-ujug rame we nikah. Jabaning geulis kitu Jang. Bisaan euy. Kege urang nyusul Jang ah. Iring Jaka nu milu riweuh dina kaayaan harita bahamna mah pinuh ku lemper nu keur dipulukna para mitra. Ngaranna ge Rusia Jak. Maknya atuh urang kudu bebeja mah. Soklah diantos giliran maneh Jak. Me ulah lelengohan wae atuh. Tembal Ijang. Nu harita baridag digdug rasa manahna. Sabab di luar tos kadangu ramena wargi nu nyebatkeun penghuluna geus datang para mitra. Mitra kaum dangu, singkat dina carita harita digambarkeun geus beres weh kaayaan hajatna teh laksana nepi ka bungah dina sahna salaki rabi antawis Ijang jeung Neng Yusti. Duduaan silih umbar kasono nu teu kagambarkeun anging pinuh ku seungitna panganten anyar. Rahayu sinebaran kadeudeuh diri silih puntang janten sawadah suka jeung duka janten paku hiji carita sapayung nitihkeun hirup nu disebat imah tanggi para mitra. Mitra digambarkeun nu sakitu singkat. Sapoe teh cariosna kalangkungan lah ku carita rame hajatna nikahan Ijang jeung Neng Yusti. Nyahari tak kaleresan di wayah peuting. Duduaan Ijang jeung Yusti nuju di dipan jero kamarna. Sirah Neng Yusti dilahuna bari diusap-usap rambutna. Duduaan silih pok cumarita balaka rasa jeung kaayaan para mitra. Engkang, nah engkang teh yakin bagea janten salaki Yusti. Dumuk napan Yusti nu nuju ngandung sanes katurunan engkang ieu teh Kang. Kocap Yusti bari ngaraos sedih dina omongna ka Ijang para mitra. Is ulah kitu Nyai, engkang mah ikhlas jeung redo. Istuning moal bakal diakon turunan batur, tangtosna bakal dianggap anak akang nyalira. Sabab kumaha onam tiasana engkang nikahan Nyai teh nya sanes ku saukur nulungan atanapi aya hal di satu kangen. Ieu mah leres lahir tina manah. Da engkang oge bogoh ka Nyai. Nu malihan kamelang engkang masok inggis bilih Nyai nu kitu ka engkang
hartosna bilingan saukur palai katulungan samentawis hungkul dina ayana kadituna nyai ninggalkeun engkang. Da kumaha onam ge engkang ngaraos kayaan diri engkang. Nu sakitu jalmi teu gaduh, rupa teu sabaraha, panginten benten jauh mun dibandingkeun sareng babaturan-babaturan nyai. Waler Ijang ka Yusti, nu balaka melang dina manahna sok inggis pilih aya maksad dina satu kangeunana para mitra. Moal engkang, piraku Yusti tega kitu ka engkang anu geus sumrah ridho kalawan janten salaki Yusti. Moal bakal saumur hirup Yusti codeka ka engkang, geus ditandur ti kiwari niat sahirup samati sareng engkang. Susah seneng Yusti bakal satuhu satia ka engkang. Istuning nurut kana kaleresan jeung bimbingan engkang naon wae kedahna anu janten kawajiban kangge Yusti salaku bojo engkang. Waler Yusti dina mungkas ngaleungitkeun kamelang manahna Ijang nu geus silung sangka ka dirina para mitra. Tapi nyi akang teh masih boga pihareupeun sareng jaka dina perkawis engke engkang ngiringan sayembarang nguseup di kota. Sasasih ieu teh akang kedah persiapan sabab sasih payun digelarna, nanging engkang teh can gaduh wae persiapanana. Susuganan akang kenging rejeki kangge ditabungkeun supados dina mangsana si jabang bayi lahir teh engkang gaduh bekel nanyi. Kocap Ijang kaselap kurus rasna emut kasayembarang nguseup di kota para mitra. Teras bade iraha ku engkang dipersiapkeunana atuh engkang. Panginten dina waktos nanyi ngan teuing iraha sareng irahana engkang oge teu acan pasti. Hayu nyi urang kulem we heula. Da sabab isuk akang bade kawalungan jeung si Jaka bade nguseup kenging-kenging kangge diical ka warung laukna Cekokom. Hatur lumayan kangge meser beas nyi. Da maklum hirup akang mah kieu ayana. Urang sing syukur jeung sabar we nyanyi. Da engkang teu gaduh sasaha iwal ti gaduh nyai sareng emak ayeuna teh. Kocap tutupna Ijang jeung Neng Yusti nu harita dilajeng kulem sasarengan para mitra. Mitra kaum dangu, poe isuk geus tumagep datang. Panon poe herang nyaangan jagat di lembur. Kabut di gunung masih nyimbutan ka alam padang di lembur gobogan. Katingal harita Ijang geus sakomplitna ngangge pakaian paranti nguseup ka kali. Kembu oge saperangkatna alat kangge neangan lauk geus disiapkeun. Nyaeta dibundel keur dibawana. Ijang harita masih diuk di tepas hareup. Dibaturan ku kulub hui jeung cikopi anu didamelkeun ku Yusti. Mangningan teu rasa sumanget Ijang dina poe isuk harita para mitra. Pamugi engkang sing kekengingan angkatna nya engkang kalawan salamet nepi ka mulih. Amin. Doakeun Bapa hidup supados kekengingan pikeun ditabungkeun kangge engke hidup lahir. Neng Yusti pokna baring musap beuteungna nu karasa kakeredutan tanda calakanana jabang bayi nu nyambut omongan indung para mitra. Duh, nuhun pidoana nyai. Oge anak Bapa. Ayeuna Bapa bade nyiar rejekinya. Nyobian kahandap tangkal asem di kali galagah pojok kuburan gede nyi. Pamugi we kenging loba. Da saur beja nuju limpas caina peda eta tap
panto cai di Cibatuna teh dibukakeun dina pantona jadi we ngabudah ngalimpasna kadinya. Pokna Ijang para mitra bari nyuruput kopi nu kantun sategukan deui. Singkah hade Ijang bisi loba orai tong sok ngabluksuk teuing mun badeng musep teh neangan nu pikageunaheun we atuh mun ngusep teh tempatna Jang. Iring nirutmi nu nembal ti jero bumi bari mujeng. Iring nirutmi nu nembal ti jero bumi bari mujeng kaluar sasarengan diuk ditepas para mitra. Sumuhun mak aya orai da wajar ngaranna di sawah mak ongkona Ijang bari ngaliwat ka karangna Kang Opas bade neangan cacing peranti si Jaka cacing didinya saurna loba. Sumuhun mak aya orai da wajar ngaranna di sawah mak ongkona Ijang bari ngaliwat ka karangna Kang Opas bade neangan cacing paranti si Jaka cacing didinya saurna teh loba kene mak. Waler Ijang nu gageh siap tinggal angkatna. Teu lami para mitra ujug-ujug si Jaka datang bari ngangge sarupana kana pakakas nguseup nu geus komplit. Pok cumarita ngajak ka Ijang nu sami satujuan. Jang pada ngusep ka mana? Urang tadi nama pada ngajak ka Asem di Kali Gelagah Jang. Nuju limpas caina. Wilujeng enjing mak oge teh Yusti. Aduh panganten baru ya. Kocap Jaka bari nyandak hui nu kasanding ditepas teh para mitra. Kalaresan masih loba keneh da harita mah. Jak ngajak mah nya ngajak weh. Tapi etawi tong kabe diborod kitu atuh di leungeun teh hagehan emak jeung pamajikan urang pugu urang gerek kadinya. Hayulah bisi kaberangan Jak. Hayu sareng. Hayu atuh Jang lah. Permios anu kapungkas dua anana bralu mampah ke arah Kali Gelagah lempang ngaleos ke arah wetan nubrasna ka karang Kang Opas para mitra. Mitra kaum dangu salaratan jalan duaan ke arah kuburan gede nu tepatna ka Kali Gelagah. Ijang jeung Jaka kantos oge nyiar eupaneun lauk nyaeta cacing kengi ngedukan di pakarangan suwungna Kang Opas. Harita duduaan Jaka jeung Ijang niat ngababal ke arah kidul nu ngarahna langsung beras ka jrog-jogan di Kali Gelagah para mitra. Nya singkat cerita harita Ijang jeung Jaka geus nepi di jrog-jogan Kali Gelagah. Dua anana langsung prak nyolokeun cacing kana eluk jejeurna sewang-sewangan. Jumpa jampe menangkeun lele dipepende per masing-masing dirina. Celup harita si Jaka nyemplungkeun eluk jejeurna di handap tangkal waru nu doyong. Ari Ijang rada ngajauhan antawis 10 lengkahan ti si Jaka. Plung oge eluk Ijang dialungkeun di handapeun tangkal asem anu gede. Jang, ari tenggakan laukna mah loba euy. Ngan teu acan pasti bakal gampang nyantrokna tante ieu teh. Kocap si Jaka nu bari waspada ningalikeun kenur nu sakapeung kabawa siripna angin anu leutik para mitra. Nya urang cobian we atuh Jak ngaran-ngaranna nguseup da milik-milikan
Waler Ijang bari mukakeun topi nunggeus karasa hareudang pedah satadina apruk-aprukan neangan cacing para mitra. Jang, kumaha mun nepi sore teu meunang wae nya? Nya urang tambak we Jak. Dialihkeun kabeh kidul heula ka blumbangna Mangjar Kasih. Nanggeus teu kapake itu blumbangna ge. Urut nyieun bata da eta mah sanes empang. Cocok lah. Resep ye urang. Mun pami maneh geus sumanget kieu mah Jang. Karesep urang oge ieu teh nambak lauk mah euy. Sok resep ningalikeun eta mun lele gabus. Komo tawes mangga kalibag. Aduh, resep pisan pokona mah. Siap pokona ah. Tembal Jaka nu ngaluyuan ka Ijang nu boga rencana pikeun nambak lauk mun dina nalikana nepi ka sore can bebeunangan para mitra. Jang, eta geuwah tarik jejeurna. Nu mana eta ditenggak. Geuwah tarik Jang. Kocap si Jaka nu harita nempo jejer Ijang geus didudut ku lauk para mitra. Wah, mantep ya Jak. Set. Ditarik harita jejer. Garawil lauk lele sagede timun nu sedeng para mitra. Waduh, lele Jak. Ngawitan ah. Ngawitan heula nya Jak. Ah. Beja Ijang bari rikat ngampihan laukna ka jero kembu. Tur eluk diisi deui ku cacing. Plung si jejer dikawitan deui dina nguseupna para mitra. Teu lami para mitra, si Jaka oge jejerna disantrok. Rikat harita si Jaka langsung nyentreg ka luhur. Garawil lauk gabus teu jauh sagede sapertos anu Ijang meunangkeun tadi. Ah, Jang, urang mah gabus sarua gedena ye jeung maneh. Wah, lumayan berarti ieu limpasan teh Jang. Siga-sigana mah aya limpasan empang nu baturnya kabawakeun di Jaka dieu eta laukna. Kocap Jaka bari seneng ningal papada hasilna dina kenging nguseup harita. Nya kitu deui si Jaka. Sarua jeung Ijang rikat ngampihan lauk ka kembu. Tur disambung deui mere cacing ka eluk jejer. Tur dicemplungkeun sapertos biasa. Plung we harita teh para mitra. Pamugi we sing hasil lobanya Jang. Nepi ka sore ah. Tiasa tuh diical mah. Ulah lah nepi ka nambak-nambakan. Ari kieu geus kenging mah. Kocap Jaka hade basa ngadua jeung ngarep milik sae keur babarengan jeung Ijang salaku baturna ti leuleutik para mitra. Mitra kaum dangu, panon poe harita geus tumayu nangtung kaarahan ubun-ubun. Hareng-eng jagat gerahna hawas rengenge, nandakeun wanci nu geus rek munggah ka arah lohor. Teu karaos dicaritakeun nguseupna Ijang jeung Jaka harita teh geus bade minuhan kembu. Memang leres. Basair lauk mijah teh nuju janten milik Ageng keur dua anana. Kalersanana teu pisan aya nu sanes nu neangan lauk oge dina harita. Nya si Ijang jeung Jaka nu harita pada laleson dihandapeun tangkal asem nu gede. Murak kulub heui anu kongsi dibantun ti bumi. Dibarengan hiliwirna angin alam harita teh janten sebeuna beuteung teu karasa duanana pada kasarean para mitra. Duh Jang, nah ieu kabina-bina teuing anginnya nyieun tunduh duh. Laras geuningan Jak, manawi tengan saukur urang hungkul anu tunduh. Waler Ijang bari ngarebahkeun maneh dina jukut. Tur huluna ditalenan ku akar tangkal asem anu gede. Kaleresan papak dasar dina bentukna. Kasusul Jaka oge harita sami. Nu jantena eta Ijang jeung Jaka ngarelep sare ku banget tibra dina nyatana para mitra.
Mitra kaum dangu, ayeuna urang alih ganti nyaritakeun kaayaan Yusti jeung Nirutmi di bumina. Para mitra, layung seatan sonten geus tumetep bade papamit. Lembur gobogan mulai katingal ting pencerong caangna lampu-lampu di masing-masing bumi, nu nandakeun cunduk kawanci nu geus majeng ka wayah magrib. Yusti jeung Nirutmi asa bingung jeung melang. Rumaos tara-tara tisasari si Ijang nepi ka muruknak poe can wae mulang ka bumi. Ijang teh can mulang wae. Mate awatos bisi kunanaon eta budak teh geuningan nyi. Gunem Nirutmi bari teras melong ka arah jalan nu pangarepna sugan jeung sugan Ijang trojol lempang ka bumi. Sumuhun emak, moal kunanaon kitu Kang Ijang teh mak. Ari Yusti melang pisan asa teu geunah hate raraosanana mak. Tita tadi jabang bayi ge asa ngajak utah wae, sapertos aya pitandaeun nu dimelangkeun. Tembal Yusti nu sami sareng diuk ditepas jeung Nirutmi. Hatena balaka melang, sakapeung leungeunna tetepok kabitis nu keur disalonjorkeun. Pedah reungit sok aya hiji duana menclok kabitisna. Para mitra, nya kitu oge maneng. Tuh jabaning geus adan. Padahal mah ulah tina menan Ijang teh neneangan lauk nepi ka poho waktosnya. Menang teu meunang ari geus sonten mah kedahna mulang we da boga nini kene tiasa nganjuk ka warung-warung atuh keur dahar teuing mah. Komo ayeuna boga istri, boga calon budak, duh ieu teh mah nikah bangetan pisan boga incu teh. Teu lami para mitra, Mang Durha teh datang bari siga nu riweuh. Nyaeta salahku bapana Jaka nu oge sami nuju milari Jaka. Punten nih, kalersan ini di luar oge. Oh iya nya, istrina Ijang. Punten ieu teh. Nih oge teteh ari Jaka aya ka dieu nyamper ka Ijang atanapi kongsi mampir ka dieu. Taros Mang Durha para mitra nu mikarep kenging wartos nu tinepatan kana ayana Jaka. Ih, pugu kaleresan abdi oge ngantosan Ijang Mang. Da sumuhun enjing teh si Jaka nyamper ka dieu ngajak musep. Waler Nirutmi nu sami mika melang kana kayaan incuna. Nah kamu ada jung di mana tempat nu diusepanana nih terang teu nini. Taros deui Mang Durha ka Nirutmi nu beuki melang ka cida. Saurna mah Pak, kakali gelagah di kuburan gede dan nuju aya limpasan cai ti pintu Cibatuna teh. Neng Yusti ngiring nembal dina negesan tempat anu disebatkeun Ijang basa pamitan para mitra. Aduh, can mulang wae budak teh. Ari kolot mah sanesna naon melang. Bilih kunaon-naon barudak teh mah. Justru eta Mang Durha, puguh kuring ge tita tadi sami mika melang ka maranehanana. Japing geus poe kieu, kumaha saena atuh ieu teh Mang Durha? Nirutmi cobi menta bong bolong ka Mang Durha anu dina kaayaan melang ka Jaka jeung Ijang. Pami kitu mah bade cobi disusul we ku kuring nya ah. Bade dicobi ka ditu sugan yang sugan we amprok di jalan lah syukur. Pami amprok mah. Sae pami kitu mah Mang. Pamugi we atuh sing amprok di jalanan nya Mang duh. Janten melang kieu geuningan hate ieu nini teh. Ya geus ni lah kuring pamit heula nya ni. Oge Neng. Ieu sangaja mantun senter sote bilih kieu ye. Nyusur lah. Ada center mah mending we aya caangna. Hayu nih di kantun nih bermios. Pungkas Mang Durha nu bade muru nyusul ka Jaka jeung Ijang di kali gelagah para mitra. Neng nong ieu teh para mitra. Hapunten dongengna geuning kapegat deui ku Neng nong nya. Insyaallah urang lajengkeun dina seri ka-7. Nya ku kituna
simkuring salaku tukang ngadongeng nyuhun pangapunten saageng-agengna kamitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan anu kantos satianya ngantosan di upload deui ieu dongeng anu waktosna teh teu acan istiqomah gitu nanging ku kitu nama tetep carios mah bakal nepi ka tamat. Tong hilap like komen oge subscribe kangge ngadukung kana ieu gelaran dongeng Sunda nya para mitra. Sakitu rupina anu tiasa kapihatur ti simkuring dina peuting ieu sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.